kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng dina basa Sunda. Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng ngadangukeun di acara dongeng enteng nu judulna nyaeta Dedemit Gunung Warangas dina bagian ke-17. Pasuka sugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugia acara ieu tiasa nyugemakeun. Upami telepat para mitra tua kampung nepangan bi ebah kitu. Maksud sareng tujuan teu aya deui cenah bade narosan bi ebah minangka wawakil ti Bahlemud kitu. Tua kampung teh para wargi. Teh jadi panglayarnya para wargi teh. Mangga urang sami-sami Bandungan we hanca dongengna. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberamana. Kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangu. Barang harita geus ngariung di imahna Bahlemud. Tua kampung nyarita, "Wah, kuring teh ngahaja datang ka dieu pikeun nyumpunan pamunut abah nu tadi teh geuning. Tayeuna parantos aya di dieu sarta jenisna nampi kalayan kabingahan. Atuh sagala rupina parantos rengse, taya jenisna mangga we taros bilih palayakin mah." Tua kampung nunjuk ka bi ebah. Bahlemud nyerengeh seuri manehna ngarasa bungah ngadenge caritaan tua kampung. Kanyeri geus teu dirasa. Nuhun atuh patua, bagea ebah. Hampura abah teh geus kumawani ka ebah teh. Jeung deui teu bulu-bulu ngaku lantaran panon abah teh najan bolotot di asa rumah kieu teh. Syukur atuh. Hal kali ka dieu mah. Pokoknya mah alah kitu teh we abah teh keuna ku panyakit kitu tah. Sami-sami abah abdi gena da dihapunten margi tos kumawantun. Nanging mugi abah kersa ngamaklum dumeh abdi teh teu enggal ngalongo ka abah nuju teu damang. Da puguhna me terang ge ti patua abdi teh, ceuk bi ebah sonagarnakeun. Kabungahna geus teu kawadahan sedengkeun pamajikan tua kampung kerung we bari ngabandungan nu cacarita. Hate ngarasa kaduhung segede gunung geus goreng sangka kanu jadi salaki. Dai nama carita anjing kajadian sakitu ge cukup pikeun ngebrehkeun kajadian nu sabenerna. Tua kampung geus teu kudu nerangkeun ka pamajikanana tina urusan bi ebah. Cukup ku cacarita jeung Bahlemud bae. Sebab pasti kahartieun ku pamajikanana. Da caritaan Bahlemud jeung bi ebah mangrupa jawaban nu jujur pikeun pertanyaan pamajikan tua kampung. Bahlemud marah mai ngarasa bunga ngadenge kitu teh bari pok ngomong deui. Nuhun atuh ebah. Kacarima pisan eta nya teh. Perkara henteu bulu-bulu ngalongok mah teu naon-naon. Sabab abah teh geuringna teh kakara ti peuting. Jadi peuting tadi da kamari mah teu naon-naon abah teh nu badak pandes we mun ebah teu nyaho oge. Ayeuna mah geus we. Sing tenang ari sagala rupa geus beres mah. Jameureun maksud abah teh geus ditepikeun ku tua kampung lain. Sumun parantos seren oge malih mah teras we ka dieu ayeuna pisan sarengan sareng palebe. Bi ebah ngareret ka palebe. Nu direret kawas nu panasaran pok nanya ka Bahlemud. "Na kumaha atuh nu saleresna teh bah? Na palai beres ayeuna?" "Hehehe, ulah waka palebe. Abahna geuring kene ye teh engke we. Lamun panon geus rada waras jeung suku geus cager. Sabab loba pisan ka nyeri tetapi najan kitu ge nuhun palebe bulu-bulu ka dieu. Sabab abah teh rek wakca ka palebe. Da aya kahayang bugu ge." "Hehehe, bangga we lah. Bangga rek dibantu. Ngarti ayeuna mah kuring oge da palai kumaha tuh abah teh. Keun urang bereskeun ku kuringnya." Ceuk palebe siga nu nangtang. Panon melong ka Bahlemud. "Hayang tadi mah bere we si abah teh. Wayahna we panguruskeun sing tepi kalengse. Sarta sagala rupa nu dibutuhkeun uruskeun ku palebe. Soal waragat mah ulah salempang di abah ge sadia. Pokoknya mah abah teh kawin ari panganten awewena ieu." "Bi ebah?" Bahlemud sonagar. "Oh, kitu kaharti atuh. Keun terang beres abah malah. Tapi na moal pesta sing rame bah. Pilih palai cucurak kitulah nangap wayang." Palebe ngagonyak panon melong ka Bahlemud. Pamajikan tua kampung ngeluk bae jiga nu era teu wani milu nyarita da geus ngarti kana sagala rupana. Malah ngarasa yakin pisan yen salakina teh henteu nyolowedor. Moal abah mah. Moal hayang babarengen abah teh moal. Pokoknya mah asa salamet we.
beres jeung nurutkeun aturan nu aya kitu hayang abah teh. Tapi hari nyongcot mah nyatang tuh atuh palebe sabab penting. Bah Lemud bari seuri meningah hehe. Hari nu sejen ungut-ungutan. Nya bener atuh, nuhun atuh bah lah. Keun urang bereskeun kuring, sing nepi ka rengse pokona mah. Terang beres we abah mah. Nanaina kuring rek naros ka bitua. Nah kahartos bibi, ceuk palebe. Siga nu hayang ngaheureuyan jeung deui panasaran. Bisi pamajikan tua kampung can percayaeun. Ari tua kampung seuri bari ngareret rai beungeut pamajikanana euceuy para nastiris era jeung kaduhung kabisa-bina-bina. Kahartos pokok. Kahartos pisan ngan sakitu-kituna. Tapi sakitu ge kaharti ku sarerea Bah Lemud heraneun. Ngadenge kitu teh lantaran can nyahun kana lalakonna. Atuh meuni kerung-kerung we geubat nanya ka palebe. Ke. Nya kumaha mimitina ieu teh palebe ujug-ujug kahartos we tapi ibu tuba teh. Naon sababna nyaros kitu ka bitua teh? Ceuk anu naon nu kahartos teh heran abah ieu. Cing-cing atuh caritakeun ameh abah. Teu loba pertanyaan. Hehehe. Aku batua terangkeun atuh. Kukuring bisi nyalahan. Kieu, bah. Tua kampung tekebat nyaritana lantaran leungeunna ditepak ku pamajikanana bari ngadelek. Nyeh tua kampung seuri. Naon ribuna? Pokna teh jiga nu hayang ngadoja. Ulah diterangkeun keun bae geus beres. Pokona hampura we kuringnya. Kitu deui ka bi ebah. Omat ulah tengah hampuranya kuring teh. Rumah sasalah geus kabawa ku sakaba-kaba. Teu bisa ngadalian hawa nafsu. Da punggu panas kana hate tadi teh. Geus lalakonna nepi ka dieu sakitu nepi ka dieu nya. Cek bojona tua kampung bangun eranaker. Atuh sakitu ge geus kahartieun para mitra Bah Lemud teh. Sabab pasti pamajikan tua kampung salah tafsir asak timuru. Bubuhan salakina dititah ngalamar karana. Bah Lemud nyerenge seuri tana ngarti. Tapi henteu nyarita ngan ukur ungut-ungutan bae. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Dihampura ku akang ge, tapi kudu minta dihampura deh ka abi Eba. Sabab anjeunna reubaseun, ceuk tua kampung bari ngareret ka abi Eba. Nu direret hideng ngajawab, sawios da parantos kahartos ku abdi oge kalepatan cece dihapunten pisan lahir batin. Mung sawangsulna abdi kada dihapunten. Sami-sami aji urang si hampura we atunya. Geus kitu mah ger seleusirian. Sarerea ngarasa bunga, suka bunga, Bah Lemud nu tadina ngajentu sorangan ayeuna mah boga batur ngomong. Atuh ngagembrung we ngobrol lila naker bari sakalian ngabadamikeun rencana nu bakal dijalan. Bi Ebah ngarasa betah cicing di dinya geus teu kagok atawa era. Malah asa geus jadi pribumi komo da ku Bah Lemud dipenta sangkan daek babantu ti ayeuna pisan. Kawan tu manehna ripuh malah nyi uma oge bungaheun. Jolayeut weh jeung piinung tereun teh. Harita keneh digawe babarengan di pawon. Nyadiakeun dahareun jeung nyuguhan palebe jeung tua kampung. Saterusna sanggeus rengse babadamian sarta geus sareueuh ngobrol. Tua kampung jeung palebe amitan. Balikna dibahanan roko bodas jeung duit ringgitan ku Bah Lembe. Puguh we atuh bungaheun para mitra. Duit ringgit teh atuh sabarahaeun. Gancangna carita 2 minggu geus kaliwat kasehatan Bah Lemud beuki alus. Malah panon geus waras deui ngan urut anu tatu. Sok sera bae lamun nempo cahaya. Najan kitu ge teu ngurangan kana kabungah Bah Lemud sabab satadina mah sarerea ge nyangka yen panon Bah Lemud bakal lolong sabeula. Sabab teu beda jeung duit tojos we. Tapi jika kitu kuduna kaayaan panon Bah Lemud waras deui. Bubuhan nu nojosna ge teuing saha teuing bangsana nahaon ngan nu penting mah eta teh minangka hiji pertanda hiji pepeling pikeun Bah Lemud sangkan eling ka dirina pribadi. Sedengkeun sukuna para mitra sadaya teu kungsi 2 minggu geus lita deui. Lantaran ukur kacapit senteg bubuhan haben wae di ubaran tereh kana cageurna teh. Harita Bah Lemud geus jag-jag deui sakumaha biasana. Malah mah geus bisuluntrak lintrik di buruan. Nempuan kebon gedang jeung jeruk anungan karijenatna. Sabab ayeuna mah lenglang taya tanah kebon. Tangkal jeruk ngan kari tunggul. Poe eta kaayaan kacida lenglangna langit bengras taya aling-aling. Panon poe geus rada luhur ari jalma-jalma geus loba nu kasarawa. Tapi Bah Lemud can mikiran pakaya. Lantaran can wani liar kanu jauh. Barang keur lantrak lintrik kitu kurunyung aya nu datang horeng teh palebe jeung tua kampung.
atuh menicuri hak bah lemud teh ngarasa bunga kadatangan ku pangurusna. Bage apa tua? Palebe aya naon ye bangun rusuh? Mangga cara li katu? Nuhun atuh Abah, puntenna moal alami ye di dieu di luarnya. Dupi nu saleresna bade irahan nikah teh Abah teh. Urang lereskeun ayeuna sakantenan ye, da kuring jeung palebe bade ka desa. Urang sakantenan nepangan panghulu we. Cek tua kampung bari tetep nangtung malah bah lemud ge nangtung bae. Oh, alah, dong susah-susah atuh. Ayeuna mah Abah mah geus jagjag. Pake toy jadikeun kumpul di dia di mah Abahnya. Jeung kudu raramean lah pokona mah anu parenting mah sina datang we. Keun da waraganya mah dibayar ku Abah. Nya puguh atuh da Abah nu rek kawin Abah kudu ngaluhkeun waragad. Nya geus beres itu malah tenang nguruskeunana. Yo palebe urang ka desa sarta sakalian urang nepangan ka panghulu. Mangga batua. Ngan sakitu perlu nama Bah mangga tuh. Palebe ti loba cacarita. Geus kitu mah leos nu duaan arinit deui nu laleumpang dijajabkeun ku paneuteuk. Beuki lila beuki jauh nu tungtung namah ngilas. Teu burung beres geuni. Aya we nu ngabantu ka aing teh. Jigana tereh laksana aing kawin teh nya. Sabab geus eueuh halangan deui, atuh pikeun wali geus aya. Sabab anakna Seba nu cikangi dinanjeun ayeuna mah. Ya muga-muga we sing lancar. Pantes pangantenan oleng panganten. Sigana senang ye ayeuna ye. Alah panganten pakokolot sigana ye. Cek bah lemud ngomong sorangan terus ngoloyong ka deukeut golodog. Gek diuk jiga nu resep keneh nempoan kaayaan buruan, nu geus lowong taya tutuwuhan. Malah pager ge geus diberesan dijieun suluh, ngan karinga ganti ku nu sejena we. Leng bah lemud ngahuleng manehna mikiran pigantieun pepelakan, naha naon anu sakira pantes dipelak di dinya. Tapi pipikiranana ngaran cabang dua lantaran inget kana kajadian nu geus kaliwat dina mangsana tarung jeung Mang Ronyok. Tungtungna kalah ku kulutus we ka Mang Ronyok. Kurang ajar sia si Ronyok. Teteh lah beuki dieu teh kalah ka beuki kapikir, beuki karasa, beuki nyeri kan hade teh. Yakin aing teh bodoh jeung kaburu ku nafsu. Eta sawah buah bau kalah kalibikeun. Aduh, ngaranna mah hese belek. Ari mikeun ngan sakoteap sakiceup. Tapi si lemud teh lalaki. Pira ku kudu elek ku si Ronyok. Keun sia lamun aing geus jagjag sarta geus aya waktu nu sase, sawarek di akalan deui ku aing. Sabab kudu kabeh milik deui ku aing carana mah kumangge we lah pokona mah. Ngomong we waktu itu mah bohong ngomong gitu dah bisa babari. Cek bah lemud bari terus ngeupeulkeun peureutna. Pipikiran kumalayang deui kana sawah nu geus jadi milik batur. Malah mah harita ge ku Mang Ronyok teh para mitra geus dilaporkeun ka desa sarta surat-surat rengse aya ku Ciwana. Sedengkeun bah lemud jiga nu kaedanan lebar kareureuhnakeun. Lantaran dijual lain dibikeun lain ujug-ujug leungit we tina leungeun. Tungtungna hatena panas jeung pating sarblak. Jung nangtung sarta ngoloyong deui. Kapipir imah maksudna merek ngalongokan hayam jeung doma bari ngabeberah kana kasusahna. Sabab sakuduna mah bungah bah lemud teh lantaran tereh pangantenan ngan kajadian jeung Mang Ronyok sok ngaganggu bae. Kocapkeun para mitra dina hiji poe. Harita teh geus tepi kana waktu nincak kana mangsa. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna nu dijanjikeun cunuk waktu. Para mitra sadaya bah lemud kudu laksana laki rabi jeung beeba. Isukna keneh di imah bah lemud geus loba jalma tatangga-tatangga nu dareukeut di Onang. Para pangurus di Onang malah tua kampung jeung palebay geus daratang ti isuk mula lantaran kasebut panitia hajatea. Sagala rupa urusan dipasrahkeun kanuduaan. Bah lemud geus dangdan meuni ginding. Beebah geus aya di dinya sabab loba aturan. Rek langsung dirapalan sarta panghulu di Onang. Sedengkeun di buruan harita loba barudak. Pating tirilik lalumpatan da pugu buruan teh lega. Siga nu bungah budak teh para mitra. Bungah boga tempat ulin teh sabab tadi namah di pager jeung loba kebon. Ari hati barudak teh meunang kasempatan pikeun ulin di dinya. Kubah lemud teu diganggu. Hari biasa naon nikah teh di tempat awewe nya para mitra sadaya. Yang tempat lalaki sana naon lah. Padu jam sabaraha sumpingna nu di kaum teh. Namun yang diulam acawan teh.
Dumni sok sieun teu meunang we mangganing jauh ka kaum teh. Mun indit na beurang we lapor meureun. Bah lemud jiga nu hariwang bisi Naib jeung rombongan henteu datang. Tua kampung rikat ngajawab sarta ngayakinkeun pisan. Tege sekedap deui. Sakedap deui bah. Yakin bakal sumping margi kanggo naon teh rarampena mah terus disangakeun basa ka ditu. Selaina terus anggemeun lah. Pokona mah sing tenang-tenang we moal jalir. Nu ngariung seuri lantaran ngarti yen bah lemud teges teh sabar hayang gerak perak di rapalan. Nu ngariung umumna mah kolot-kolot anu ngahaja di onang. Ngadon ngariung bari disuguhan dahareun sagala aya. Nya syukur atuh ari kitu mah. Bae atuh geura atur bisi aya nu kurang mah kade ulang nguciwakeun ka nu sarumpingnya. Pokona mah leuteun atur tempat sing rapi jeung raresi. Abah mah moal milu mantuan rek kieu mah ye. Ina atuh make kudu salempang abah. Sawiyo cari-cari kue sing raos sabab sagala rupa pagawean ge diuruskeun ku jang lebeh jeung patua. Abah mah ya penupangan tenan teu gadaseur emutan sadaela tos lengse. Cek Aki Ikin mang jawabkeun. Lantaran kasaksi kumanehna sagala rupa teh beres kalayan teu nguciwakeun. Sameneh bah lemud nyarita deui kurutak hiji lalaki. Datang nu tadi ngahajani tah megat nu di jalan. Pertamu parantos sumping ena nuju ditanyakan haur. Pokna teh mere laporan. Terus tua kampung ngatur tempat dipariksa deui. Bisi aya nu kurang hade, bah lemud geus gutak gitek we teu geunah cicing, kahayang namah rek mapag tamu ku sorangan. Tapi Pak RT geus init mapagkeun nu sejen tatan-tatan rek narima kasumpingan rombongan panghulu ti kaum. Teu lila buru-dula anu sarumping nu lempang ti heula meuni ginding. Make jas tutup bendo citak, selop herang meuni ngagenclang, digeneng ku Pak RT nu jadung tadi mapag. Rombongan panghulu parantos tunggu. Sabada ditalikeun sor susuguh meuni sagala aya kabeh meunang silih. Meunang milih nupang alus-alusna. Cau nupang gede-gedena, ulen haripu jeung ketana alus. Wajit nu tuhur jeung seungit, ranginang nu rangu jeung bersih. Atuh meuni ngabarak dina samak para tamu ngariung bari tuang leueut. Sanggeus nepi kana waktuna brak weh di rapalan bah lemud teh ditikahkeun ka Bieba. Sarerea jadi saksi sarta sarerea ngarasa bunga. Tekung silila beres akad nikah rombongan panghulu teu lami teras amitan. Hari panganten dihormat ku sarerea terus ngayakeun acara huap lingkung meuni ngariung di tengah imah. Sarerea suka bunga Nyi Uma milu ngariung diukna embungeun jauh jeung bapana nu pangantenan. Ngareneng we kawas nu sieun tinggalin. Tapi henteu aya nu nyarek da teu kaganggu. Saterusna bah lemud jeung nu aya di dinya suka bunga nepi ka buri. Barang harita tua kampung ngagamarkeun kaayaan bah lemud anu keur gering. Socana cenah para mitra katojos atuh Bieba harita ngajengho. Nah iraha ngawitanana patua. Kunaon make katojos socana sagala rupa? Ai lalakona mah panjang Bi, lamun diterangkeun di dieu mah lila teuing. Bising aya sangkaan jelema nu teu puguh ke. Wayahna we moal ka diterangkeun. Engke we lamun salse atawa langsung kabah lemud ngarah tenang. Ayeuna mah perluna ngalamar kitu tah da lain saulineun. Lamun satuju mah urang jadikeun. Wala poean kawin ge urang jadikeun ti ayeuna. Kieu maksud bah lemud teh lamun bibi nampi kana ieu lamaran, urang langsung nikah we. Ngan hayang nungguan jag-jag heula si abah teh cenah kitu. Tak kitu cenah Bi. Tua kampung harita teh para mitra ngajelaskeun. Beuki wani nerangkeun pamaksudanana. Bieba ukur unggut-unggutan tanah ngarti malah paroman marah mai deui. Sabah wis jelas ayeuna mah nu mikahayang ka manehna teh lain tua kampung, pok ngajawab. Upami kitu mah carana kanggo abdi mah nu sipatna awewe moal rek ngalalangkungan patua. Nuhun ari aya nu kaanggo mah asal kahiji naon teh lalakina ulah nuribitan, kaduana ulah ngan ukur saulineun. Kudu bener-bener rek hirup babarengan ulah atuh ayeuna bah lemud ngutus ka patua kanggo ngadugikeun pamaksudanana nya katampi pisan ku abdi teh. Malih makalayan kabungahan. Insyaallah sejang iringan nanging kumaha atunya abdi teh da teu masih keneh aya halangan sarupi deui.
naon teh kitu bi tua kampung curingha pun anak nu cikacan ngidinan tapi lain hartina nyarek ye ngan hayang puguh heula cenah hayang aya cekeleuna anu yakin. Oh gampang atuh soal nu kitu mah gampang keun eta mah urusan kuring da babari nu kitu mah keun rek didatangan lah dijelaskeun sarta segala rupana ayeuna mah kitu atuh nya binya. Cik jawab heula sing jelas nah bade nampi kana panglamar Bah Lemud. Cik tua kampung kawat nu can percaya. Nampi sejangi ringan malih manuhun we kitu wartoskeun. Ya syukur atuh bi. Lancar geura mun geus kieu mah. Da ieu mah kieu we nya Bah Lemud teh kaayanana pikarunyaeun. Socana bocos, sukuna rincug, awakna ruksak. Pare dugi kaloba beuritaan teh kaayanana pikarunyaeun kitu tah. Pare rugi da loba beurit sedengkeun kulawargana teh ngan aya nyi umak wungkul udah kawewe nu can bisa naon-naon atuh moal bisa ngurus bapana nu gering dah kulantaran kitu kumaha mun bibi ngabantu ka Bah Lemud nah moal kaabotan sabab Bah Lemud teh geus terang-terangan ka kuring geuning cenah karasa ripuhna hirup sorangan teh karasana langsana teu boga pamajikan teh tak kieu cenah karasana ari ngaduda bae teh teh lah bubuhan ku pamajikan teh atuh debutuh ku pamajikan mah. Dah kitu kaayaan Bah Lemud teh bi manehna teh terang-terangan ka kuring. Hayang aya ngurus dina kituna. Nya kumaha kira-kira na kahartos ku bibi? Kahartoskeun atuh urang bereskeun perkawis eta mah. Moal kagok ari tos kieu mah asal patua kedah langsung kapun anak. Tah, nya kitu syukur atuh ari kaharti mah. Keun urusan tuang putra mah bagian kuring. Pokona mah beres we lah. Gitu mudah-mudahan ayeuna urusan nikahna kahayang Bah Lemud teh ulah lila-lila muga-muga we sing buru-buru cager ngara buru-buru nikahkeun da tadi ge geus diubaran cenah sugan we tereh cager jeung deui bisi bibi rek ngalongok mah ayeuna we sakalian meungpeung salse cek tua kampung Daryanaker. Mah atuh nuhur atuh patua sadayana kahartos ayeuna mah dupi salajengna kedah kumaha atuh bibi teh bi ebah siga nu bingung. Nah, ini mah beberes we atuh. Da geus teu aya di perkara. Sakitu maksud kedatangan kuring teh muga-muga jadi kabagjaan pikeun bibi. Nya mugi-mugi atunya kahartos ayeuna sadayana ge mangga atuh linggih heula sing raos lah urang badan ngabantu cai heula cai ente. Ulah beukeun bae da teu kudu ngarisikeun lah. Ayeuna mah kuring sejamitan we. Sabab loba keneh pagawean nu kudu direngsekeun. Permios ayeuna mah bi sakitu we maksud teh nya. Cek tua kampung bari nangtung. Sarta nyolongkrong ngajak sasalaman atuh heraneun bi ebah ge. Akhirna gap nu sasalaman di tampanan pok nyarita deui. Beuh meuni teu ngaleut-leut acannya. Enga-engan teuing atuh betiga nu punung geuning meuni teu pisan ngaleut. Keun bae bi lah keun bae. Pokona mah hasil maksud ge untung. Tua kampung geua turun kana golodong. Bi ebah ngajajabkeun kaluar tapi barang lol kurunyung aya nu datang. Pamajikan tua kampung bari nyingsatkeun samping bakat kurusu hayang panjang lengkah meureun budi haseum baketu sarta beungeut geuneuk tanah amak untuk kekerot nahan amarah serog ka hareupeun imah bi ebah tua kampung molohok dina golodog bari nangtung siga nu kasima lantaran nempo pamajikan jiga nu amak kabina-bina datang-datang hauk sang istri nyarekan bari tutunjuk. Lalaki ucut burung sia isuk-isuk keneh geus ngaheroan rananya. Paingan baju meuni geuning sia. Bakiak meuni ngagenclang bari urun surutu, niru-niru priayi ti dayeuh. Kanyana kami marek mamasamoan we ka desa, horeng teh rek ngaheroan nu herang. Dasar lalaki ngaco, sia lalaki mata bongsang, teu gablek pikiran, teu era ka anak nu reulai, teu boga pucus, ngongoraeun sia bedul. Meuni eueuh-eueuhna kalakuan teh. Aku naon atuh sia teh jadi kitu ha? Paingan meuni derek ngajedog liar peuting liar beurang midang. Ira rek ngajedog di gogobrong teh atuh. Alik nyeng kasih abah. Menuhi deketan laki kejol gitu mah. Sabar. Ibuna nah naon ya ujung-ujung ngajeng perang we. Sing era kutangtungan atuh barina oge. Teu pupuguh teh. Kita tanya sia. Kudu terangkeun deui. Apaan segala rupana geus jelas, saksi aya, bukti aya. Jabak kadeuleu ku panon kami, teu nginjem ceuli, teu nginjem mata aing teh deuleu. Nah, moal ngaku mun geus kejadian kieu. Hayo, sia kalebe. Aing mah teu sudi dipanggil daerkeun. Serahkeun si aing keneh aing keneh. Serahkeun aing ayeuna keneh. Dulu eta nama ni harus kitu ngomong teh.
can pugu urusanana geus menta diserahkeun segala rupa. Pamali teh ibuna. Hayang pasya mah poe kue sing seubeuh, hayang nyarekan poe kue sing wareg, tapi ulah waka menta diserahkeun mata kaduhung akhirna. Nah, bet kamalinaan teuing ngomong teh. Nyarekan mah wajar we ngambek pantes, nafsu alus, teu nanaon. Teu nanaon. Ari boga kateungeunah mah tapi ulah waka ngajak kalebe, pamali eta teh. Cek tua kampung bari melong ngadenge pamajikan kitu teh kalah ka hayang seuri. Para mitra sadaya. Balaki ucut burung sia. Diajak kalebe kalah kang ngabalang mere dakwah. Siga nu nya ngarti. Mun ngarti ge manehna moal nyolowe dor sia. Teu kudu mamatahan patur deuleu benerkeun heula awak sorangan. Hayo sia kalebe. Nya, tuh hayang kalebe nya na mah atuh da kami ge moal nolak. Tapi ulah minta diserahkeun pamali sabab can puguh aturanana. Can bener urusanana. Arina naon teh sok kejot boros, tara make ungang-ungang. Yeuh, ulah sok ketas harupateun bahaya. Pan kudu dipikeun tah harupat teh. Mata kertas harupateun teh. Manggeus ya. Mulai guna mulai manfaatna mapagahan ari geus manehna teu unik mah. Hayu kalebe sajeung kami. Geus teu kudu tatanya deui bari oge geus bukti. Saksi aya ku kami katangkep pisan. Ya geus kacereg daleg moal bisa mungkir. Yuk milu maneh ke si Ebah. Jadi saksi si ari ditu. Mun teu milu takos ya ku kami deuleu. Bojo tua kampung tu cunyuk meni bentik we. Panon bolotot bakat ku ambak beungeut geuneuk lir beusi atah beulung. Puguh we bi Ebah ge meni ngadeg-deg ngan untung tua kampung mah kuat nahan amarah. Kuat nahan perasaan malah mah kalah kahayang ngadoja ka pamajikanana. Pok ngomong ka bi Ebah. Bi Ebah ulah loba omongnya wayahna we sing sabarnya. Yuk urang ulung turutkeun ka hayang manehna. Urang ka imah lebe sugan can nyaba. Mangga we abdi mah ngiringan. Mung sakitu temal bi Ebah beungeut pias siga nu majid. Sieun ku pamajikan tua kampung nu galak jeung wanian boh guna wasieun ngarangsad pada harita. Heeh, montong loba ngabacot sia. Hayo ini sia buru-buru. Cek bojo tua kampung bari muncereng ka bi Ebah. Atuh tua kampung jeung bi Ebah teu talangke. Duanana tarurun tina golodog terus laleumpang ngahaja ngareneng. Puguh we bojona tua kampung meni jejebris. Manyun bari kekerot nahan amarah panon burahay beureum gandeang tua kampung leumpang. Bareng jeung bi Ebah ari bojo tua kampung nuturkeun pandeuri bari ti papareket ngeupeulkeun peureupna. Tapi henteu teu ngomong deui, nganapsu we nu ngagidir ampir henteu kawadahan. Terus tiluan muru ka imah palebe sabab bojo tua kampung meni maksa kawas geus teu kuat nahan amarah. Gancangna carita para mitra sadaya. Nu tiluan geus anyog ka imah palebe. Kabeneran palebe teu aya di imah punten. Kabeneran palebe teu aya di imah. Malah keur diuk we sorangan dina kursi siga nu tenang. Barang nempon udara tang meni ngajenghok sabab bojo tua kampung siga algojo ngagiringkeun tahanan. Lempang ngagedig bangun gagah sedengkeun bi Ebah ngeluk tungkul. Ari tua kampung ngagandeang siga Arjuna tas pasea. Telilas rog ka hareupeun golodong. Assalamualaikum. Cek tua kampung uluk salam. Waalaikumsalam mangga caralik. Palebe mukakeun panto. Kalacat nu tiluan arunggah gek Daryu. Kakarage bojo tua kampung. Harita teh para mitra sadaya. Geus panas kita tadi ujug-ujug tawang we nyarita meni bedas. Palebe. Warah da tua kampung ucut burung teh tah si gejul teh. Sina nyerahkeun da bongan nyolowe dor teu beunang disabaran. Wayah kieu geus ngahewan rana komo peuting meureun nya dasar lalaki gejul sia. Uluh. Ayah. Nya aya naon atuh ieu teh? Datang nyieun panyakit ulah kitu bitua. Mangalingi sing raos we. Lamun aya kaperluan sing tenang. Sabab mun rusuh mah sesentak mah kuring geda sieun atuh. Mangalingi sing tenang. Cek palebe bari nunjuk ku jempol kana kors. Padahal mah bojona tua kampung geus diuk. Ngan curugna acira-aciran sedengkeun tua kampung meni ngabaheuhai bari seuri. Panon melong ka palebe ari bi Ebah ngeluk bae bangun era jeung sieun jajantung ratug sarta beungeut pias. Puguh palebe ge heraneun nempok kitu mah pok nyarita deui. Ke bitua.
kuring masalahku lebih boga hak jeung kewajiban pikeun mere pepeling kan rumah tangga. Di mana aya kajadian nu jiga kieu kuring bagianana. Ari sabab nu ngaran-ngaran rumah tangga mah teu dinukora teu dinukorot kileun teh sok aya bae. Panyakit teh sok aya bae. Tah kulantaran kitu sing tenang lamun aya naon-naon. Hayu urang rengsekeun urang badamikeun sing bener. Ari sabab urang teh geus karolot sing era ku anak, sing era kudu ngarora. Sabab kolot teh kudu jadi contoh pikeun anak jeung nu ngarora kitu. Taina kuring rek nanya, nah aya naon ieu teh nu sabenerna? Buat ujug-ujug beledag kieu we, siga gelap. Cek palebe nyarita tenang ngandung wibawa. Pamajikan tua kampung rada leler amarahna soran heuras jeung karadak teh rada leuleuy pok ngajawab. Ieu palebe. Tadi teh isuk-isuk keneh salaki kuring geus dangdan, baju meuni alus jeung bersih milih ku sorangan tina lomari. Make bakiak udu disurutu make bano citak jeung mawa dompet meuni kembung. Ari panya teh rek ka desa ieu. Da biasana sok ka desa ari ini teu bebeja. Diantep we. Da keur ngahaneutkeun sangu ti pawon. Nah atuh, kira-kira heuleut setengah jam kurutak teh. Bilin datang bebeja ieun manehna aya di imah biebah cenah. Keur ngobrol meuni uplek naker. Atuh keuheul meuni ngabadagal dina angen. Geuwat we lumpat muru ka imahna. Nah atuh barang tepi teh ka karajo pisan bari ieu ti imah. Ieu hate palebe meuni peurit teh ampun. Meuni asa digerihan ku hinis. Asa kabina-bina teuing boga salaki teh meuni teu seubeuh ku hiji. Tak kitu lalakonna teh palebe nu matak geura beresan ka inyalah ngarapuguh. Tuman lalaki kitu mah kudu diwara. Ulul. Hujan kitu ieu teh lalakonna. Ke ulah rusuh deui. Sabab narima hiji pangaduan teh kudu ti dua pihakanana ngadateu pincang. Mun akur nempo kana katerangan ti saurang mah, mun ukur nempo katerangan ti saurang, akibatna bakal paburantak moal aya kaberesan. Ari kuring masalahku lebih moal kitu dina urusan kieu teh kudu ditanya duanana, mana nu bener jeung mana nu salah bakal kanyahoan. Lamun geus ditanya kabeh mah sabab tuduhan bitua teh can puguh benerna. Kaina rek nanya ka patua. Nah rumasa geus datangan ka imah bilin ka biebah. Patua Aisyah teh bilin biebah. Biebah bener biebah. Rumasa dawah henteu. Ceuk palebe bari ngareret ka patua kampung anu tetep tenang malah mabarieun. Palebe aing nganjang mah rumasa kuring teh. Tapi lain nganjang rek ngaheroan rana lain ieu mah aya perlu nu sejen kapentingan keur batur. Bohong, alasan wungkul di mana ya bangsat ngaku? Sabar mina. Ulah sok rusuh teuing tak ge kuring teh nya. Sabab lamun rusuh mah moal bener, moal kapanggih jeung nu salahna. Sarta moal beres cicing we pasrahkeun ka kuring boga kewajiban pikeun mereskeunana. Kuring manajan nya ge lalaki, moal meunangkeun lalaki nu ngaco, moal dibeudang matina mah moal ngamihak kitu tah. Cicing we sing sabarnya. Kuring marek sigar tengah kaditu kadieu sarua bae. Cek palebe bari ngaret tabitua nu keukeuh nuduh salakina nyolo wedor. Ari biebah ngan ukur menghap ciga nu seunggah para mitra sadaya ngahareupan model kitu teh. Ari kumaha atunya buru-buru ngara beres serahkeun we atuh lah. Sangeuk kuring boga salaki kitu patut matak panas kana hate badina oge. Keun bae teu boga salaki ge. Jeung boga salaki nu kitu patut mah. Sok nganaon deh. Sabar kieu geudaya bitua. Kuring salakur berek mere heula pepeli. Samemeh mereskeun ieu perkara dabongan bitua. Mante teu beunang dibawa tenang, hayang meunang sorangan kieu urusan kieu teh geus teu aneh dina urusan rumah tangga mah. Pasya jeung pabentar paham teh sok pasti aya. Ari sababna mah rupa-rupa. Nganu penting urang teh kudu bisa ngadalikeun diri sorangan jeung sing apik dina nyarita. Mun boga kakeuheuh jeung kateungeunah poe koe rek paya sia ge marebutkeun bebeneran mah. Sabab wajar mun bener diparebutkeun mah.
dah bener nama pabeneran teh hartina mangan aya hiji gitu tah. Masing-masing sok yang bener sorangan. Tapi ulah kajongjonan mun geus teu beres diparebutkeun kuduaan buru-buru minta nasihat si kolot. Lamun kolot teu bisa ngabener-benerkeun eta mere nasihat teh hartina mah naon teh teu beunang dinasehatan gitunya. Hartinya mah langsung we ka kantor urusan agama. Didinya aya bagian khusus purah ngadamekeun nu pabentar paham kitu mun teu beunang dinasehatan ku lebe. Ayeuna dina urusan pasea umat sing bisa mimpin bibir. Ucapan jeung letah ulah diumbar. Ambek mahnya amal. Wajar we pasea teu nanaon da teu boleh aya. Asal nu sarupa kudu dijaga kurang. Umat ulah babari teuing menta diserahkeun. Sabab ieu teh bisa ngaruksak kana hartina urusan perkawinan sarta bisa ngagubruskeun diri urang hartina mah kumaha kitunya ngagubruskeun diri kana dosa sabab bakal mengpar tina hukum agama dina hal perkawinan usah. Naon sababna kieu ye nya. Lamun awewe dina mangsana pasya terus-terusan mamawa kana talak atawa maksa menta diserahkeun ieu teh bahaya ka cida gedena. Sababna sahna talak teh saeutik. Cukup ku lalaki nyebutkeun rek nyerahkeun, najan ukur 2 kecap ge pasti jadi. Kitu tah. Jadi atawa sah kitu lamun didinya aya saksi nu geus dewasa sarta sehat. Sabab dasahna tolak teh ngan ukur ku ikrar atawa lisan ti lalaki. Kadenge ku awewe sarta kasaksian ku batur. Jadi sahna talak teh saharita kenege awewe teh geus diserahkeun. Hartina mah geus putus tali perkawinan anu sah. Contona bitua jeung patua. Lamun tadi patua keukeuh peuteukeuh, bitua keukeuh peuteukeuh menta diserahkeun. Nu akhirna nepi ka datangga kuring salaku lebe terus patua pusing sarta geus teu bisa deui. Nahan ucapanana jo baledag we patua teh nyebutkeun rek nyerahkeun. Upamana teh mah diserahkeun sia ku kami atawa hayo balik sia ka kolot maneh ditalak ku kami. Terus aya saksi nu ngadenge contoh Nabi Eba nu tadi aya di dinya. Eta talak teh sah sabab geus diucapkeun ku salaki nu boga talak teh lalaki kitu tah. Rek kumaha mun geus kitu? Sedangkan urusanana can kanyawan monyet hideung napan ieu teh kitu tah. Pan rugi meureun lantaran lamun patua geus ngedalkeun rek nalak terus wawuh deui atawa cager deui terus rumah tangga sakumaha biasa. Eta teh geus ingkar tina hukum anu samistina sarua jeung dina salilana eta teh. Sabab tadi pamajikanana geus ditolak. Geus diragragkeun talak hiji kudu nama kawin deui eta teh. Hari bogoh kene mah kudu dirujuk, kudu datang deui ka patugas pencatatan nikah. Lamun teu kasebutna naon meureun, sarua we jeung jina. Sedengkeun jina teh boro-boro unggal poe najan sakali ge dosana teh wah macak berat pikeun diri urang. Tah kulantaran kitu, sing lebarkona diri, ulah nyieun dosa nu dihaja, eta teh akibat tina letah nu teu kajaga. Akhirna bakal nyilakakeun ka diri urang kitu tah. Jadi kasimpulanna teh lamun pasea ulah babari teuing menta diserahkeun. Eta mah ceuk nafsu. Sedengkeun nafsu teh salilana mata kaduhung badan nu bakal katempuhan. Da kulantaran kitu kade sing ati-ati dina nyarita. Ulah babari teuing menta diserahkeun bisi mata ngagubruskeun diri kana jurang dosa nu jero. Padahal tujuan urang teh tujuan sareng ge hayang salamet. Salamet dunya, salamet akhirat, dunya wal akhirat. Da ieu kudu dipikirkeun teh kumaha ka harti bitua. Ceuk palebe bari melong ka pamajikan tua kampung nu colohok bengong siga nu reuwas ngadenge katerangan ti palebe. Da samemehna mah teu kapikir malah can nyahokan hal eta. Sedengkeun tua kampung sedeu sugema ngadenge caritaan palebe nu panjang lebar. Lantaran pangna buru-buru datang ka palebe teh hayang setor pamajikanana ngarah di papatahan, da yakin ari kumanehna moal didenge, da puguh pamajikanana keur nafsu. Nu matak ngadenge kitu teh kacida ngarasa bungahna diukna tenang barinya.
Kulantaran harita caricing bae sararea oge, palebe tuluy nyarita deui. Kumaha bitua kahartos henteu? Muncan ngarti urang jelaskeun. Kuring mah moal bosan-bosan nerangkeun hal ieu teh sabab ieu teh pagawean kuring. Nu dimaksud sakan kaharti ku sararea utamana mah ku pasangan nu keur paparaseaan kitu tah. Maksud jeung tujuan nyegah bising ti gubrus kuleta. Bahaya ti gubrus kuleta sorangan cik jawab heula bitua ngarah teh rengse. Palebe nanya deui lantaran pamajikan tua kampung kalah kangahuleng siga nu bingung. Tahatos palebe tapi kumaha tuh salaki kuring? Meureun kudu dibarah mun salah mah. Tuman diantep wae kitu mah. Cek bojo tua kampung bari melong. Nganyarita leuleuy ayeuna mah. Nya kudu diwarah cang tua tuh. Dibere deui pangajaran. Sabab kudu buru-buru beres ngarah teu ka jongjonan. Tapi aya tapin ayeuna. Kudu puguh heula jujutanana, kudu kanyahoan heula persoalanana. Nah kumaha nu sanyana? Nah saha nu salahna hayu urang bereskeun babarengan. Asal bitua kudu tenang jeung wijaksana. Ulah nganteur teuing kana hawa nafsu. Untung patua sabar jeung tenang, teu buru-buru nafsu sarta teu kapangaruhan ku kaayaan bitua. Daya hiji tanah yen patua teh jalmi nu eusian, jalmi nu luhung sarta boga pamadegan nu kuat, bisa nangtung dina sukuna pribadi. Coba lamun patua hartina mah barangasan atawa jorok dina nyarita, sigana cilaka bitua teh meureun. Cilaka kudu kawin deui teu bupugu. Hahaha pande lucu ari kitu mah. Ukur namahan kasusah wungkul. Ceuk palebe tetep tenang. Teu rusuh dinemereskeun eta perkara atuh ngahuleng deui bae pamajikan tua kampung teh. Hatena beuki leuleus pok nanya deui. Ayeuna kumaha tuh palebe nah moal ditaros salaki kuring? Nya tang tuh rek ditanya mah. Tang tuh rek ditanya. Sabab ngarah beres. Ayeuna mah da bitua tos tenang, yu urang ngamimitian. Kumaha lalakon di teh patua? Nah aya naon atuh pangna datang ka bumi biebah teh? Sing terangkeun kabeh ngarah ka harti ku sararea. Palebe ngareret ka tua kampung nu anu para mitra sadaya. Nu diukna siga nu tenang teu katempo boga kasusah pok ngajawab kalayan tatar. Kieu lalakon teh palebe derak-derak tua kampung ngabejakeun anu sabenerna. Kajadian kabeh diterangkeun nepi ka bubuk leutikna sanggeus beres palebe nanya ka biebah dahaya ngayakinkeun. Nah leres teh biebah? Leres palebe kitu pisan nu kajantenan tadi teh. Jawabna siga nu lugina hate sabab kareuwas nungtutan ngurangan. Malah mah nambahan luang da milu ngabandungan nasehat palebe. Tah kitu geuning lalakonna teh bi. Kumaha percaya dawah henteu bitua teh cing rek kumaha lamun geus kieu? Palebe nanya deui ka bojona tua kampung nu calawak bakat ku heran. Ngarasa jeung heuwas jeung wirang da geuning bet kitu lalakonna. Salakina teh jadi panglayar tapi pikeun nebus ka era pok nanya siga nu can ngarti. Harti ari nya kitu mah tapi eta teh naha nyaan atawa ngan ukur akon-akon. Kudu dibuktikeun heula sarta kudu ditanyakeun heula ka Bah Lemud nu saenyana ngarah kuring teteg kana hate. Ayo atuh sakalian, cek tua kampung rikat pisan. Tah, mun kitu mah leuwih halus atuh. Hayu urang ka Bah Lemud we lah babarengan ngarah rengse jeung ka harti ku sararea. Tapi sameme ilit kuring rek amanat kanu duaan. Nyadana patua jeung bitua kahiji pikeun bitua kade ingetkeun amanat nu geus dipedar tadi. Kadua bade kahareupna teh mun boga perkara ulah diameng di buruan batur, bawa ka imah sing sopan. Sabab lamun pasya di buruan batur sarua jeung ngahaja ngabolekerkeun kagorengan sorangan. Jeung deui anu katiruna ulah waka percaya kana beja nu dibawa ku batur. Omongan tatangga henteu salilana bener, henteu salilana salah, sok aya gunta-ganti. Nu matak urang kudu apik dina narima beja. Contona beja nu tadi dibawa ku bilin teh.
Saya pikeun bitua ayeuna pikeun patua kuring najatnya ge lalaki moal mang menangkeun bae ka lalaki. Bising majarkeun berat sabelah. Ka patua pek geura mepelingan sabab aya keneh kasalahan nu perlu dibenerkeun. Rek mepelingan punten yeuh. Kuring teh lain mapatahan ngojai kamari. Lain nyiduh ka langit tapi kahijina salaku lebe boga kawajiban pikeun ngeringan kan rumah tangga gitu. Da lebe teh laingan ukur bisa ngawinkeun jeung nguburkeun bungkus. Tapi oge bisa mepelingan aya hak jeung kawajibanana. Contona hartina malah nu hade pikeun nu sejen dina kahirupan. Da eta salaku lebe teh. Atuh ayeuna kuring sacara diri pribadi oge boga kawajiban keur silih elingan sarta silih geuing di mana aya kajadian model kieu. Sabab nurutkeun pangkat malah bae jeung tua kampung teh babaturan meureun sarua keneh ka asup pamong nu kudu silih elingan. Ulah silih antep atawa silih jongkrokeun. Jadi kuring terek ngelingan patua meungpeung kuring keur eling. Dan sakali waktu mah kuring oge sok nincap dina jalan salah. Perlu ku pepeling patua teh tak kitu. Cek patul be apikna keur nyaritana. Panon melong ka tua kampung. His. Sumun atuh pelbe, kartos pisan nanging naon atuh nu kasebut salah dina kalakuan kuring tadi teh. Mangawe. Geura boleh kerkeun sing jelas. Ngarah babari ngomeanana moal amak kuring oge, malah mabungah pisan. Tua kampung jiga nu nangtang. Para mitra sadaya hayang dibere nyaho ku palebe. Harita palebe nyarita deui. Ih, tu aya nu salah. Ngan jiga nama keur lali patua teh. Harusuh atawa kumaha. Buka teuing eta mah ari masalahna teh kieu patua. Patua teh alus kersa jadi panglayar sarta dijalankeun kalayan hade dina mangsana beurang. Tah teh alus henteu poek peuting tapi beurang. Tapi ieu mah aya tapina nya. Nu leuwih alus sumpingna kabi ebah teh ulah nyalira kedahnya nak rencang saurang. Atuh kaduana patua teh angkat ti bumi nya. Henteu wawartos heula atuh katuang rai. Tah eta teh kurang hade sabab boh salaki boh pamajikan. Mun rek kaluar ti imah kudu bebeja kanu rek ditinggalkeun. Mun salaki kudu bebeja ka pamajikan reka anu kitu ngarah pamajikan teu ham-ham sarta teu jadi pikiran. Mun aya naon-naon babari nyusuna kitu deui pamajikan. Eta mah leuwih penting. Mun rek init-initan kudu bebeja. Na reka mana reka meni kudu puguh tujuanana. Atuh lamun duanana arilit bebeja ka anak nu ditinggalkeun. Atawa saha we nu aya di imah. Atawa bebeja ka tatanggana nu deukeut. Da kitu alusna mah. Biasakeun ti ayeuna sabab ieu teh keur kalancaran urang sararea. Jeung na deui lamun nganjang atawa natamu kanu rada lila di daerah batur, kudu lapor ka pangurus. Pikeun keamanan jeung katartiban sararea. Tah kitu patua. Komo patua mah da salaku pangurus. Kudu bisa nungtun rakyat, kudu kawas ngamanian doma. Samemeh nyimeuh awak doma buru-buru urang ancrub ka balong atawa ka leuwih. Ameh domana nuturkeun najan ngagusur ge ari urang na ti naon teh. Ti heula mah moal naon-naon ulah nyurung-nyurung ka batur bari jeung sorangan kedul. Goreng patut nu kitu teh. Tah sakitu patua jadi kasimpulana teh ieu nya teu arep-arepeun jeung moal aya kajadian naon-naon. Pokona mah lamun patua bade ka mana-mana nyaba kanu jauh kanu deukeut bebeja kanu jadi pamajikan. Gitu? Panjelas kitu mah upami teu bebeja pan riweuh ka sararea kumaha gatampi patua. Katarima pisan balawe. Aduh. Nuhun atuh kuring gelingan muga-muga we batur mah ulah jiga kuring. Nu salahna mah ulah diturutan. Nuhun lah palabe. Nuhun pisan ieu kaharti sarta katampi. Iwatu urang ayeuna mah kabah lemut. Cek patua kampung bari teu weleh seuri. Sugema nempok kitu sabab pamajikanana katempo hegar deui.
henteu manyun jiga tadi. Tah, bener gitu. Beres geuning ayeuna mah. Yurang ka Balemud bari sakalian ngalongok kari gering mah. Penting teh ngadenge ari nu ribut mah nyeri cangkeng teu kuat ku hudang kuring teh. Cek Palembe bari terus dangdan. Sanggeus harerea tarap ti imah para mitra beral miang ngajugjug ka imah Balemud. Ayeuna mah Biebah rada tenang hatena malah bojo tua kampung ge leumpang na ngareneng jeung Biebah. Ari tua kampung jeung Palembe bari ngobrol kabeneran jalan gede. Buki beungaheun we Biebah teh. Lantaran kareua sebeak pisan henteu sieun jeung henteu era. Sedengkeun bojo tua kampung beuki lila beuki wano jeung deui maru jadi tetulus jadi maru teh. Malah mah tungtung nama prung ngobrol bari leumpang lantaran ka imah Balemud teh rada anggang nu matak loba kasempetan pikeun ngobrol. Teu kacaturkeun di jalana para mitra sadaya. Anggang teu burung datang jauh teu burung cunuk. Nu opatan anyog ka imah Balemud di pas aya Nyi Uma keur diuk bari ngalamun. Puguh barang datang nu daratang teh meni ngarenjag jiga nu reuwas. Ku tua kampung buru-buru ditanya. Ari Abah henteu kulem Nyai, di mana ayeuna? Aya di tengah bumi, tadi mah parantos tuang. Jawabna semu heran. Nuhun atuh, tua kampung bungaheun malah terus sarerea ge arasup ka jero. Langsung ka tengah imah kasampak teh nyawe. Balemud aya keur diuk dina kursi bari udud bangun nikmat. Balemud bungaheun. Hai bage ka sadayana, mangalingi. Kumaha jara mang sadayana? Balemud meuni dareh deh pisan para mitra. Kulantaran katingali nu datang teh Biebah. Pangestu bah aduh. Kunaon deui atuh ieu teh hampura we kuring mah ka karang ngalongok ayeuna ieu teh. Gabungan teu terang atuh. Malah ka dieu ge diwartosan ku patua. Nya teras we ka dieu cek Palembe bari munjungan. Nuhun atuh dilalongok. Abah teh bunga ari kieu carana mah. Mangga cara licin tendang we. Oh ieu geuning meuni sadayana ieu teh nya. Cek Balemud bari ngarewet ka Biebah. Nu harita keur colokok ari panon Balemud rada pureng. Teu pati awas ka Biebah jeung deui kaayaan di imah rada hieun. Da jandela ditutup lantaran serab cenah. Patua kampung teu talangke pok nyarita nerangkeun kaayaan Biebah. Kocapkeun para mitra sadaya berang kaganti ku peuting. Peuting nya kitu keneh kaganti ku berang pilih genti. Waktu nyerelek bae asa teu karasa komo ku jalma nu keur manggih ka bunga keur kasenang mah. Asa can dilapisan. Padahal beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan ti saprak Balemud kawin nepi ka danget harita teh para mitra geus aya kana 5 bulan. Sedengkeun Biebah geus tetep tumetep di imah Balemud sarta geus biasa deui hirup sakumaha nu umumna laki rabi. Balemud ngarasa sugema hate lantaran pamajikan teu nguciwakeun estu nyugemakeun ka sararea malah Nyi Uma ge kacida bungaheunana boga indung deui. Teu asa ka indung tere sabalikna pikeun Biebah beuki lila beuki karasa yen di imah Balemud teh para mitra aya hal anu beda jeung kabiasaan batur. Aya hiji hal anu kurang ngeunah kana hate Biebah malah beuki lila teh beuki karasa sarta nimulkeun kacurigaan pikeun Biebah. Panasaran jeung teu boleh jadi pikiran, malah harita ge Biebah diuk sorangan di tepas hareup. Kabeneran pas sore kirawan Citunggang gunung. Harita Biebah keur neang cai ka sawah, sedengkeun Nyi Uma aya di dapur keur marab hayam da kitu karesepna. Harita pipikiran Biebah mimiti ngambang. Asa lewang nyaw hareupan peuting loba kahariwang jeung kasieun. Komoda harita teh malam Jumaah puguh matak namahan seunggah pikeun Biebah. Geus jol dewe malam Jumaah teh. Asa cikeneh tos malam Jumaah malam Salasa. Nah mun gancang teuing ti Salasa ka Jumaah teh nya. Mun teu ngeunah teuing hate teh lah rek aya naon atunya jeung deui matak heran jeung naon sababna si Abah teu daek sare bareng lamun malam Salasa atau malam Jumaah teh. Mun ditanyakeun tara ngajawab nu bener. Ukurek mere jawaban teh kanu matak teu kaharti. Heran boga salaki teh pagaweanna jeung aturanna beda jeung bahatur atuh. Teu anu kaharti ku akal puguh ge.
cek Biebah dina hatena. Manehna geus mimiti boga kacurigaan nu kuat, timbul rasa penasaran hayang nyaho kana kaayaan salakina nu sabenerna. Ari nu jadi sabab ti saprak prukawin jeung Bah Lemud geus dibere aturan nu teu beunang diponah deui. Unggal malam Salasa jeung Jumaah Biebah teh teu meunang sare jeung Bah Lemud, malah mah kamarna ge misa. Sabab imah Bah Lemud ka cida gedena sarta kamar aya kana 8. Can kaasup guah jeung leuit sarta tengah imahna ge gede. Sajabana deui aya hiji kamar nu pantona pageuh jeung salilana ditutup. Nu sok asup kadinyangan Bah Lemud wungkul. Tah hal ieu teh kabeh ge mata kaget pikeun Biebah. Sabab henteu kaharti sabab musababna. Panon poe beuki luhur para mitra sadaya. Hapunten. Panon poe beuki lila beuki hanap akhirna mah surup sarta kaayaan di lembur luhur jadi ieu. Hawa tiis sarta manuk geus recet di sarada. Jalma-jalma nu ti leuweung geus baralik kitu deui ti sawah jeung kebon. Sedengkeun Biebah masih keneh ngajentul diuk di tepas kawas nu malaweung. Poho kana kawajiban, jandela jeung nu perlu dibereskeun diantep keneh. Lantaran pipikiran kumalayang bae kanu teu pugu, neangan akal sangkan bisa ngaboker Rusiah Bah Lemud nu teu mata kaharti. Kalah kageus buurit teh mangkaning aing can manggih akal. Da kudu kumaha sangkan bisa manggihan nu sabenerna ieu lantaran ari cacarita ka batur mah goreng. Rasiah salaki sarua jeung rasiah pamajikan. Nu matak lamun aya kieu teh kudu we dicekel ku sorangan. Tapi aing mah penasaran kudu kumaha carana nya. Lang Biebah mikir. Ari kaayaan kalah ka beuki burit, lalai geus bariji rametuk jeung reungit geus napu. Malah teu kungsi lagi kuru nyung Bah Lemud datang bari ngajingjing belut. Suku pinuh keneh kulitak sawah sigana macan kaburu kukumah. Da burit manten, barang nempo salakina datang Biebah meni ngarenjang. Ras inget kana kaayaan, jung nangtung terus ka tengah imah. Kasampak teh Nyi Uma keur nyengit damar. Jandela maruka keneh buru-buru Biebah nutup-nutupkeun heula jandela. Sanggeus rengse leos ka dapur, rek nyadiakeun cai enteh keur salakina. Kocapkeun liwat magrib, Nyi Uma jeung Biebah jeung Bah Lemud katut Biebah geus ngariung di tengah imah. Bah Lemud geus bebersih sarta baju geus disalin, malah mah make jeung sareungit sagala rupa. Sedengkeun hati Biebah kalah kabeuki tagiwur lantaran kaayaan kalah kabeuki burit, ari akal can meunang. Bah, kumaha eueuna naon salila abah ka sawah? Cik Bah Lemud ngamimitian muka carita terus nyedot padudan pipina kemong-kemong wae. Teu aya bada, taraya naon-naon atuh biasa oge di dieu mah. Tapi sawang-sula di sawah kumaha pare teh Bah? Tos wayah naon cenah ayeuna teh? Oh, keur mojeuna gede pare. Lila kene kapanen mangan resep ayeuna mah. Sigana alus pare teh. Sabab can aya tanda-tanda ku beurit. Muga-muga we ulah aya kajadian jeung diga ti heula-ti-heula. Malah beak jeung sawahna nu deukeut ka Cilangkap mah. Dasar we aduh, keur sial harita teh. Sabios atuh Bah ulah ngemutan nu kapungkur. Nu ayeuna we nu kedah diemutan mah mun pisan poe miparena sareng naon teh kaayaan anu sarae mah atuh. Oh nya bener kitu ge. Abah ge geus boga pikiran kitu moal mikiran nu geus kaliwat-kaliwat. Sok nyeri kana hade babakuna teh. Ay, pugu lah. Ayeuna teh ke malam Jumaah kali ulah pokoknya. Wayahna yang bisa sare ieu lantaran ieu teh panterangan Abah ulah sare jeung pamajikan dina malam Salasa jeung Jumaah. Asana moal matak rugi asa minggu 2 kali mah teu ngarugikeun ka Abah teh nya. Kitu. Cek Bah Lemud inget kadinya. Hate rada salempang bisi pamajikan boga rasa penasaran. Lantaran nu nanyakeun sok bingung pikecapeun keur nerangkeunana. Tapi untung Biebah teranyieun pikasusaheun salaki. Najan teu ngarti ge nurut bari jeung hati-hati. Abdi mah moal baha ka salaki Abah. Sejatumut kana parentahna. Unyuk sumanga we sejang ngiringan abdi mah teu rugel ieu. Pokna jiga nu nya we nurut sarta tenang. Padahal hatena mah beuki bingung. Sabab can meunang akal nu hade pikeun ngaboker Rusiahna. Tapi tetep ari paroman mah tenang henteu nemongkeun anu curiga. Bah Lemud oge ngerasa bungah sabab henteu aya nu matak rewel. Nuhun nya syukur ari ku kitu teh mah. Katarima pisan kasadian Ebah ka salaki. Sabab kudu kitu ka salaki mah ngara tenang ka salerea. Da hasil usaha salaki teh moal ka mana deui losna. Tangtu karasa mangpaatna ku pamajikan.
Nagara sadiakeun sangu abah geus lapar ya yang dahar. Baik pasangkeun dina meja abah rek ka tukang heula nya. Kituna teh bari terus nangtung. Leos ka dapur sarta biji ti panto dapur. Teuing ka mana leosna sedeng biebah ngahuleng jongjon. Manehna mikiran naon anu bakal dilampahkeun ku salakina, tapi tetep teu kapikir. Antuk najung nangtung sarta nyadiakeun sangu jeung deungeuna. Lantaran geus waktuna dalahar. Sanggeus beres mah para mitra gek diuk deui dina kursi. Teng manehna ngalamun. Ari bah lemud harita teh henteu aya di luar. Buru-buru asup deui para mitra. Bari ngeupeul nog hayam anu hiji nu atah. Nu kakara meunang nyokot tina sayang blus ka kamar Rusiah kalayan teu kanyahoan ku pamajikanana. Barang nepi ka jero terus nyadiakeun susuguh geus lengkep sagala aya. Kawan tugas biasa diayakeun sasajen pinuh sanyiru. Aya duwegan kalapa hejo, aya sipaheun sapuratina. Aya rurujakan sagala aya ditambah deui ku nog hayam atah jeung surutu. Gek bah lemud diuk. Terus muku sakumaha biasa ngijabkeun sasajen sangkan katarima ku siluman anu ngageugeuh gunung kakapa. Sanggeus rengse buru-buru biji deui nyampeurkeun ka biebah nu geus masang dahareun. Ayo atuh urang dahar geus lapar abah mah. Cenah bari gek diuk dina kursi gap kana piring tuluy nyiuk sangu sacukil. Gek biebah diuk malah nyi umage milu ngariung kalayan teu loba catur, berak dalahar bangun ponyo. Biebah teh jiga nu nguluwut biasa kawasasari. Para mitra sadaya teu nemongkeun anu keur bingung. Ari pikiran terus bae kumalayang kanu teu puguh, muter uteuk neangan akal nu hade. Barang rek nyuk angin brai-brai mangya akal. Renghap narik napas panjang cure nyicikeun angin kana alasna pok ngomong dina hatena. Nya bener kudu diintip ayeuna mah aing teh ulah cicing. Sabab bisi matak bahaya. Memang ayeuna macan karasa da anyar keneh. Lamun geus gila sigana aing bakal begang balas mikiran kitu patut. Keun rek nekat we engke mah diintip kalakuan si abah teh. Kajen teh moal matak doraka sugan. Sabab salakina ge teu buruk beraka aing. Siga hiji Rusiah nu ditutupkeun, nu tutupan. Keun rek dijalankeun. Kitu ceuk hatena tuluy dahar deui meningalimeun. Mati jeung segut pikeun nutupan niat nu sabenerna. Bah lemud teu boga pikiran naon-naon jongjon we dahar kalayan tenang. Da geus biasa kitu salilana oge. Akhirna nu dalahar lekasan piring kalotor geus diberesan. Malah diuk deui parindah pramitra kana kursi tengah. Bah lemud ngelepus deui udud padudan. Bari tangah bangun nikmat panon peureum beunta. Haseup meuni mulak pramitra kaluhur jiga minuhan tengah imah. Reumit ge kalabur baueun. Sedengkeun biebah geus ngalamun deui mikiran pilampaheun anu sakira hade jeung aman. Mimit mikiran cara naek ka para. Hayang ngintip kalakuan bah lemud anu sabenerna bari diuk teh manehna tatanggahan. Nempuan bilik lalangit bisi kurang kuat. Tetela make garuh harur. Make darurung dina kai anu cukup gede. Mun leumpang teh moal paur da matang tu kuat. Ngancan meunang pijalanan nu hade sabab lawang para rada hese kahontal. Ari tareje aya di dapur leng mikir lila pisan. Tapi akhirna mah rek nekat bae mawa taraje. Datang tubah lemud ge jongjon di kamar. Ari anakna tang tuti berasare. Kitu ceuk pamikir biebah. Can dulu nyai. Bah lemud mepeuskeun kaayaan nu sepi jempling panon ngareret ka Nyi Uma nu keur ngome boneka tina kapuk. Pok ngajawab jiga nu kurang sumanget. Teu acan cenah ngan sakitu ngomongna. Kajeun atuh ari acan tunu mah. Ngan lamun geus tunu sare di ditu nya di kamar tengah ngarahaneut. Ari mana di ditu kamar nu deukeut tepas abah rek tirakat ngarah gede rejeki. Ngarah loba milik doakeun we nya ku si nyai jeung mana. Bah lemud daria pisan ngomongna. Mangga abah bujang-bujang disuhunkeun sanaos henteu oge. Teu boleh ngaduakeun kana jadi salaki sangkan gede usahana. Sing lancar dina sagala rupana. Nuhun kana perhatosanana nya. Ceuk biebah bari terus kumalayang kana teu puguh. Malah mah para mitra ngusap beungeut. Dumadakan jajantung ratu grongkah naker.
Jep teu aya nu nyarita deui di luar kadenge sora jangkrik jeung gaang patemalan. Di pipir dapur kadenge aya cihcir malah mah patemalan jeung simeut gadung. Karasana ku Biebah mah asa mata keung kawantu malam Jumaah. Rai bulu punukna bet jadi muriding. Ngawig-wig asa kanal padahal mah teu aya naon-naon. Ieu mah pangaruh hate nu keur mikiran perkara aneh. Nu matak para mitra sadaya, sieun akhirna mabah lemud jeung Biebah arasup ka kamarna masing-masing. Malah Nyi Umage geus ngagoler dina kasur murungkut meni buni kawas nu tiris pisan. Bah lemud geus ngagoler dina kasur nu paranti malam Jumaah. Sababeda deui jeung nu sasari. Malah kamarna ge tara katincak batur. Di jero kamar loba sasajen meni sagala aya. Haseup menyan mulak minuhan kamar. Bah lemud mah tenang bae ciga geus biasa. Beda deui jeung Biebah para wargi sadaya. Harita teh hatena beuki tagiur. Ya jantung ratug tutunggulan malah mah teu daek ngagoler. Diuk bae dina tungtung kasur. Panon teu boleh neuteup kana lalangit kamar. Naksir kaayaan bilikna. Teu geura peuting aing hayang geura naek ka para, hayang nyaho kana kaayaan bah lemud. Nanya naon atuh pangna misah bae sare teh. Tapi raku tirakat meuli saminggu 2 kali. Sarta can kungsi eureun tina saprakawin jeung aing ge. Aing geus tepi kana waktuna aing kudu boga kayakinan, kudu kapanggih rusiahna nu bener. Keun sia rasakeun. Lain jahat atawa usil aing mah tapi penasaran. Cek hate Biebah. Tetep diuk bari malaweung ngadaguan peuting lantaran rek ngajalankeun kahayangna. Ari di luar beuki ti iseun bae tatanggana geus teu aya anu kadenge ngomong. Keur mah eukeur rada arangang kahalangan ku kebon sampeu. Malah buruan urut kebon jeruk di ayeuna mah dipelakan sampe jeung tangkal jambu ka karasirungan. Sora jangkrik jeung sato sejen reang di sarada, tapi kaayaan peuting mah tetep poe karasana teh jempling. Akhirna Biebah ngarasa yakin yen harita teh geus peuting. Tangtu bah lemud jeung Nyi Uma geus sarare. Katayep Biebah kaluar ti kamar terus leumpang meni ati-ati naker. Bisi kadenge kudu di kamar sejen. Tetela beuki ti iseun lampu cempor ukur meletet saleutik. Kaayaan remeng-remeng Biebah muru ka dapur. Manehna geus singkil ku papakean anu saringset. Ari maksud rek ka dapur rek nyokot heula taraje. Kabeneran nanggeuh deukeut leueuh. Teu talang ke geuwat dibawa kalayan ati-ati. Leumpang ke ketayepan muru kana hanapeun lawang para. Sanggeus tepi tuluy ditanggeuhkeun. Katayep deui ngarayap lalaunan kaayaan di para ka cidapoekna. Jeung bau aku haseup menyan. Rei bulu punduk Biebah muridin. Kalah kabuki panasaran lantaran ngambu menyan terus ngarayap leuwih ati-ati lantaran poek sieun nincak bilik tuluy ngagebros. Tetela geuning matak nyurigakeun kaayaan di para teh meuni leuwih jelas. Bau haseup menyan meuni nyegah kieu nya. Nanaon atuh pagawean salaki aing teh atuh? Make jeung nyeungeut menyan wayah kieu dari disebut dukun lain, disebut kuncen lain, nah begitu pagawean si abah teh nya. Cik urang teangan di kamar mana sarena teh atuh? Hate Biebah galecok bari terus ke ketayepan ati-ati. Teu kadenge sorana pisan akhirna nempo cahaya lampu nu norobos tina sela-sela bilik. Biebah ngarasa yakin pasti eta teh ti kamar nu disarean ku bah lemud. Akhirna nepi ka luhureun kamar. Di dinya kabeneran aya liang nu rada badag laluasa keur noong teh. Tuluy Biebah noong bari dibarung ku jajantung nu ratug. Barang breh sakujur awak Biebah ngageter. Mun teu inget kanu keur ngintip mah moal burung ngajerit lantaran harita para mitra sadaya geus narik napas rek ngajerit. Tapi kaburu sadar yen manehna teh keur ngintip. Atuh naon sababna reuas di kamar para mitra bah lemud teh anu ngarengko harita teh katingali jeung orai nu kacida gedena. Huluna calawak jiga rek ngarekeb sirah bah lemud. Astagfirullahalazim. Aing teh ngimpi atawa kumaha ieu nya? Nah bener tempoan teh tawa henteu. Tapi aing yakin aing macan sare da. Jadi lain ngimpi ari si abah nanaonan make sare jeung orai. Ih, gila teuing jigana unggal malam Jumaah we kieu nya jeung malam Salasa. Paingan teuing paharti ayeuna mah atuh horeng teh nyanung balebu teh. Kudu kumaha atunya? Keun si rek diintip ku aing nah kumaha saterusna. Naon rek dilempahkeunana? Itu si orai ngaburing kali. Rek naon atunya? Si Biebah baceo dina hatena. Bari tetep nogel noong kahanap bulu punuk teu weleh patin puriding bakat ku sieun.
Tapi rasa panasaran leuwih kuat dina dirina. Atuh tina sieun jadi wani terus noong bari nalingakeun Bah Lemud meuni teu ngiceup-ngiceup sareng waktosna kabujeng se.